rek iya rek nah ya pos kita sok rada kapake ya ukur iya kaunikan di mah boga pagawean ya aya tambah leuheung lumayan ya IG nambah-nambah daripada meuli wae urang teh ya sih sep ya cing asar da balaga euy aing mah boga pigawean ieu pek we tek teu ditemalan dia ngerek arah balik ka dia boga pigawean nya so si Ihud goblok. Gua tentu padahal mau kopi loba. Bangun loba. Puasa ke tuh mana ya? Islam meureun aya mah. Baiklah. Tapi aing dia batu teh. Si Ihud ditulin. Lu main ini tuh wae. Aing nyusul ah. Si Ihud. aing maju balik boga pigawean nih hanca ya iya rek beneran ieu tah aya nu pasareuna lumayan lah terapkeun ieu can beres kabeh ieu teh dugaan we ieu teh najan nu pesen ge lila masuk aya nu pesen Ud. ye naon Ini tuh itu nanya-nanya. ye aing tadi gogorowan aing teh rada ribut teh boga pigawean ieu beusi aya nu nek meuli sugan Iya nan iya. ieu teh nu lagi mode kado urang nek kado mode ka awewe ieu geus aya buah-buahanana tuh buahna ge ieu mah asli lain ieu asli alami ieu buah nanangkaan ieu buah naon mun di urang mah lah di kampung mah buah sulangkar aya me lain ami mah timba singgar atuh aya tangkalan sia mah ieu teh sulangkar sok manuk cangkurileung anu sok didarangna teh ku cangkurileung sulangkar ieu teh Pesen aja hiji. Merek kado. Si Markona merek. Aing bere hadiah. Atuh aing pesen hiji atunya. ye aing ieu teh hiji-hijina nyamun kira-kira ka harti masih jeung ieu Sabaraha duit atuh? nya rada lumayan sih soalnya nyieun lagi urang teh capek teh Sabaraha lumayan teh? kira-kira mun urang nawarkeun dibeuli ieu teh rek dibeuli nya Ya dibeli ieu soalna rada aneh ya loba singtaran celedang daunanan. Tuh ieu mah ngomong teh atohan ieu teh jerona teh naon we kete geus ieu geus aya kembang kieu mah jerona naon Duit atuh hargana mahal teh. nya geus lah urang mah da jual jeung babaturan 1,5 juta lah Oh kajeun lah 1,5 juta ge aing pola barangna coba. iya nya ke heula aing hayang asa alus asa nyaah euy Pola coba. halus nya Halus euy. mahal tuh semua gagal tuh buatan urang mah Bud, itu payung juga hebat, Bud. mana aing nek nyieun deui Tuh bala di mana? payung gede angin urang sikeuna mah bae beberapa teuing ye patuh belum teh dibanyut bener eta belum Panas poe euy. Ya si Markona teh. Aing rek panginyeunkeun hadiah hadiah ulang tahun. Mah ya. Carana. Wah, aing kejieunkeun. Gogolekan ke aing. Aing mah da baheula. Bisa nyen gogolekan kieu mah. Jadi oge ya. Baru Ini parah nih. Naon deui ya kira-kira? Oh, ongkorong gua aing nyeunkeun. Bisa ya nu kana dieu mah. Tempokeun. Aing mah budak baheula. Tah, carana kieu. Set.
Geus jadi ya. Nah, harusnya baris anda enak. Markona mah teu atoheun bae kongkorong angin ya. Tuh. Yang golek. Terus gua akhirnya samperin itu lah. Ah, Neng mah. Rek nyieun iya. Rek foto-foto. Rek selfie. Iya ya. Ya nama waya. Pasti dia ah. Rek selfie ya Neng mah ya. Pasangkeun heula. Dek lah, ampun. Pasti. Kurang saotik. Ah, rek dikanu yekeun, dikanu letkeun. Dikanu asep ningali Neng keur ieu. Keur di sawah. Nah, ini parah nih. Asa harurin pakai payung teh. Tenang. Dadah. Bukan we amprok asep ini ningalieun di TikTok Neng. Dadah. Hey. Kayak anak ieu. Kieu. Baik ke mana? Ah, lumayan. Lumayan. Tapi asa Allah ningali. Kita kurang lempeng. Pas gitu. Ningali teh asa mungkin lambat wae. Tah aya. Ya, iya Bang. Mobil, Bos. Baiklah. Tah, aya deui. Ya, makasih. Ya. Uni. Anjay. Ayo di mana? Mungkin wah, iya mah HP na. Karena asa teu bener. Ah, urus tunjung HP teh. Goblok aing. Anjing teh HP teh. Aya si Markona teh. Sidik-sidik teh. Samingkin gitu awet teh. Jebrek sorangan coba itu. Ugat ego sorangan. Power aing. Tapi da aing semua kado nih. Kagok lah bikin karunya. Duh, Neng jadi para rusing ah. Mana di payung teh ah. Nih, Neng geus aya nama ah, rek maju. Neng. Keur naon? Neng tas selfie. Rek mere hadiah. Hadiah naon atuh? Ya apa we? Neng ulang tahun. Ah, apa ya? Nyaho di mana Neng ulang tahun? Apalna FB. Hanya syukur tuh aing nyaho mah rek mere naon atuh? Kado mah geus aya ieu tukang AA, tapi hayang ieuna hayang cara batur teh dibeungkeut heula matana. Ya sok lah Neng mah. Hareup ka ditu. Rek make ieu dibeungkeutna. Heeh, kacamatana buka. Kacamata buka. Nya hareup ka ditu. Naruh ka dieu. Kan dibere kotok ya Neng. Ah, aing sok rada curiga Neng mah da. Duh, Neng ngepoek. Geus katembojan jelema. Porah buka dulu. Hidup kayak beleg-beleg sih katanya. Berek. Ya, Neng. Mana? Ini parah nih. Tenang. Segala mahal ya. Iya, na jero ieu. Naon eta tuh? Masihna naon mana atuh da? Tekan dulu. Gogolekan. Ada tekan dulu Neng mah. Buka atuh ah. Buka atuh. Liur kieu Neng mah. Aduh. Liur Neng mah. Golek.
halusnya. Oh bisaan si Asep. Golek kalau ngaca neng nyawa pos kieu mah. Ye, Kresna. Oh Kresna. Kresnawati. Neng resep golek mah. Nek orang balik ah. Rek kantorkeun moal. Ayo ranterkeun. Ya meni asa berat kieu si puluk teh. Ayo tuh, rek ka mana? Jangan ditu. Orang jangan itu. Ayo. Neng berat kieu naon? Kongkorong teh neng rek nguntung kan ka deuleu. Ya eta mah neng, kongkorong eta mah. Wes selain gram-graman deui. Oh, kintal. Ton. Oh, ton. Ay, dirasa-rasa teh. Aduh, HP. Asa mamawa Asep Irama ya mah. Neng, ditungguin gua. Oh, meuli barala kieu. Ieu salahan Pak sejalan teh. Alah.